Balat balabar kawat burinyai, kurikulum 2013 dianggap kurang fleksibel pikeun diterapkan dina mangsa pandemik, ku kituna Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, jeung Teknologi Kemendikbudristek, ngaluarkeun kurikulum anyar, nyaeta kurikulum Merdeka anu ngagantikeun kurikulum lawas. Mendikbudristek Nadiem Makarim, dina medalkeun kurikulum Merdeka jeung platform Merdeka, ngajar ku cara daring, nerangkeun alesan nu lengkep pikeun medalkeun kurikulum. Alesan kahiji numutkeun Nadiem, nyaeta kalenturan kurikulum 2013, di mana anyana pandemik COVID-19 nu peryogi langkung fleksibel. Sabab, arinyana atawa guru, teu tiasa milih sakola eta, kedah fokus di bagian nu mana, sabab kaku pisan sareng teu fleksibel. Kadua, bahan pangajaran dina kurikulum 2013 padedet teuing, nu matak para guru jeung siswa, loba humaregung. Hal eta, ngajadikeun pangajaran teu optimal, ku kituna materi teu bisa dijeroan. Katilu, kurikulum 2013 dianggap kurang mampu nampung kabisa barudak, anu beda-beda jeung sigana matak pikabosenan. Materi eta teh sok ngabosenkeun, kurang loba rupana, jadi guru teu loba pakakasna, pikeun ngamekarkeun pangajaran kontekstual. Alesan kaopat, pamakean teknologi digital dina pangajaran kurikulum 2013 tacan digunakeun sacara optimal. Ayeuna, dina kurikulum Merdeka, hal ieu dilakukeun pikeun ngaminimalkeun watesan anu disababkeun ku pandemik. Nadiem mitutur, yen kurikulum mandiri teh mangrupa kurikulum darurat anu dimekarkeun, sangkan leuwih optimal, leuwih fleksibel. Guru oge bisa nangtukun model pangajarana, bisa milih nyusul atawa ngadewasakeun kompetensi budak. Jadi, kurikulum mandiri teh mangrupa kurikulum darurat anu ku urang dimekarkeun, sangkan leuwih optimal, janten urang fokus kana bahan nu penting. Saterusna oge, pihakna mere wewenang ka guru, pikeun ngagunakeun rupa-rupa alat pangajaran luyu jeung kabutuhan jeung karakteristik siswa. Pihakna oge mere pangrojong digital, aplikasi nu disebut Merdeka Mengajar, minangka referensi pikeun guru, bisa terus ngamekarkeun prak-prakan ngajar, ku cara mandiri jeung ngabagi prak-prakan nu hade. Sakitu kapihatur, ti langit redaksi balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.